Mana nu bunga budak nu bunga tingali ditaikeun tadi ku guru-guruna. Duh, silakan untuk Dede Raisa naik ke panggung, tepuk tangan. Tihana budak teh hiber kaluhur. Naik budak gedenya, coba acungkan peringkatnya eupan bunga dikeprokan tadi nu kahiji ini ku ibu guruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu kita simak, kita pintonkan dan kita delehkan. Kata jika delehkan segala. Urang deleh, badai ditinggalikeun ku urang sadayana. Yen putra putri anak didik di dieu teh aya anu nilaina pang bagus-bagusna, pan bunga indung bapakna kabeh. Ah pasti budak urang, ya budak urang naon sabab jajan ge pang gedena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah iris beaku beureut, daun salam daun talus, pasti tiris jeung beak duit jika ciri yang ngajawab salam jelelus ya urang kompa heula artinya daban oge upami hoyong gancang lumpatna kedah aminah pul minimal upami dina jalan tol kedah 35 nu payun 40 nu pengker urang suntik heula milari aminah kanggo penyuntik dina kitab Wasiatul Mustafa karangan Syekh Muhammad Abdul Wahab Asy'arani kirang langkung usia kitab tersebut 500 tahun. Kinten-kinten urang dieu tos aya 500 tahun teh can. Wasiat Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Aliyu ibda malakita minal mu'minina bisalam kataballahu isrina hasanatan. He Ali, dimana anjeun patepang sareng urang muslim dimana wae da misah tempat misah negara beda cara beda bahasa saur sepuh simkuring guru simkuring tadi fa aslihu baina akhwaikum hanya dengan bisa dibereskan dengan kalimat salam maka ibda kawitan awali ku kalimat salam dimana anjeun ngawitan ku kalimat salam tepang jeung muslim jeung mukmin dimana wae aya kataballahu isrina hasanatan Allah nuliskeun 20 kasayaan. Amin. Jadi simkuring mah tos kengeng mungkin pilih nu ngadangu da can ngawaler sedangkan nu ngawaler langkung tinu ngucapkeun Ali nu ngawaler salam nu ngajawab salamah arba'ina hasanatan kengeng 40 kasayaan. Alhamdulillah. So, kurang sekali deui supados kabagian tadi nu teu acan anu atos jadi double menang 80 kasayaan. Siap. Mandalika Bojong Bokosan. Nu cakep-cakepan di dieu mah. Bukan wae lah cenah naon. Nya kitu. Aya ban sia banzer cicing molohok. Ningali kope uing pan heran. Cake heula can. Mandalika Bojong Bokosan. Keheula tong waka cakep geus apal can ieu Mandalika naon? Bu ari Mandalika naon? Heeh bener. Geus kajawab euy nya. Garawul yakin urang dieu. Geus apal ka sirkuitnya.
Mandalika bojong kokosan ngalah salam dikaitan lamun segagu cinta karena agama Islam nu dicirian ku kalimat salam yuk nu kadua kalina ngajawab salam urang tarikan yuk atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue opak permen relaksa digantelan keripik lantak. Alhamdulillah nu kadua kalina ngajawab salam kabeh kompak kitu ge meunang maksa. Bari saeutik rada nyentak tapi buktos semangat mugi-mugi 80 kasaean eta singa hontal kana rupi cita-cita nu dipimaksad ku urang sadayana amin ya rabbal alamin. Ikan sepat, ikan gabus menangala di celetuh lebih cepat, lebih bagus panon di sikaburu tunu. Pan urang maka tempelan, pan pel tuh nempel. Atau urang pelor nempel. Tina cek santri mana data yunan ditunun dutan paur datang dah daro yudah dirudah dira nupi omongan malah layak yulah liu ngalah layan keclak suganti keur dikir hobi si horeng molor. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayat maknane wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun yuqalu lahu babul farahi la yadkhuluhu illa man faraha sibyana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pertama-tama urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrah Allah Subhanahu wa taala dina wengi anu mulia sateacana urang dilungsuran rezeki mangrupikeun hujan barokah. Alhamdulillah janten diayak heula upami di daerah Simkuring daerah Cisaat bali ditu bade misahkeun lauk antawis burayak sareng belok tekedah disiukan nganggo asupkeun kana waring clong tapi waringna waring nomor 8 pan tekedah disiukan da moncor nu aralit mah nu nyesa nu badag da ye ge nu nyesa nu berarti lamun nu moncor ti heula mah naon budaya ai budaya mah perlu dikamanakeun kasawahkeun heula we ka ditu muhun ame rada galak de. Alhamdulillah da ieu kalimat syukur urang taretes ku bahasa Sunda kieu cek bahasa Sunda mah da panjang cek bahasa Sunda bilih ieu mah urang teh pan aya nu ngartos ku bahasa Arab ngartos aya nu ku bahasa Sunda ngartos ku Arab teu ngartos aya nu ku bahasa Sunda ngartos ku Arab eta keneh dibulak-balik mah kieu ku bahasa Sunda. Teu aya kalimat nu paling tepat, teu aya kalimat nu paling indah, teu aya bahasa nu langkung utama lintang ti kajabi. Urang sami nyanggahkeun hakikina puji ka nu maha suci, hakikatna puja ka nu maha kawasa dumas sarah redik lain anu kuring haleuang lain anu urang hariring kagungan anu mahuning haleuang kagungan anu mahuna. Dalingdingna puji anu materi nati nyambuang lir ka dia kasri urang sanggahkeun ka Allah nu maha suci tur haleuangna puja.
anu jantan panghias ing rasa nyambung dari karya campaka urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla dumasar kalian di hidayah mantan alhamdulillah takbir tentang bukit karata tentang lesengan titis sulis diajali jiwa jeung kami aina mangsan utama urang sadayana tiasa riung mumpulung saderang ahli kampung patapang wajah saderang ahli wilayah malih ditaretes teu aya deui bahasa nu paling indah daya di kalimat nu paling nyata lintang ti sholawat kali kautamian salam ai makrunan di ta'lim sapaposna masing mayang agleungkeun masing ngocor ngaglontor dikocorkeun dikecerkeun dikecerkeun daun keun ropat keun julid asa mangkeun itu masukun kana jantan mata ulang alam nabi terpuji rasul pinunjul habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa karimana wa maulana muhammadan malah pangugia urang sadayana selaku umat dan mugi-mugi masing kateteran kebeladaran kasemahan kabasahan keberatan kalutaran karau kapangko kakara kasangke kapayungan katang tayungan yakni ngengengkeun syafaatul uzma manten adi yaumul qiyamah amin ya rabbal karunya we emak eta meuni kieu muhun pan kadang-kadang upami nu milari mah eueuh ieu teh sok ningali gegeran leres teh da zaman kiwari mah jelema teh geus loba nugel gelo jabatan gelo hormatinya saking ku gelo na eta jelema apa anu kuduna dibagikeun ge dileg-leg eta teh gelo leres teh anu kedahna diterangkeun teu diterangkeun depan eta teh jelema gelo kade mata ulah wani-wani nyebutkeun jelema gelo lamun aya nu di jalan teu make baju celana karabe ieu na gimal punten eta mah lain gelo teu damang emutan leres dan gila mah urang ternyata urang mah geuning diomong ku tatangga rumah sada urang teh jelema teh bener daru we amak ta eta nu gela oh itu terus teh betul ya Allah ya Rabbana ya Karim tak aya mah loba jelema ge ustaz ge mah loba nu gegeran jeung elo juga kabah ka ustaz aya anak aduh aing cilaka we ah geus tong diteruskeun ah naon di dieu mah ustaz gelo cenah gegeran naon cirina gegeran pan geus aya ciri sanagri cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana ulah patarema ulah pacorokokot patarema panangan ulah pabelit cuku ulah titajong mana tah ieu tadi teu merangka pangarasa guru simkuring tadi sambutannya leresan sambutan ti desa mah henteu ku anjeunna dipasrahkeun ka ahlina leres tah eta ciri teu gegeran dan nu gegeran mah kiai jeung hayang milu politikan tah eta gegeran teh leres kade jeung nyebut gelo gegeran model umi ningali abdi kikian da umi ge cik diharap teh jiga mah tak eta teh ge tega aing lah ditu nyebut gelo we la ilaha illallah tapayunan kersana muratibul auqah pasi musaah nu sangat dihormati kapayunan guru-guru simkuring para ajengan para kiai sepuh anom sadayana eta sadayana hormateun muliakeun agungkeun simkuring tengirangan rasa hormat urang doakeun ku sadayana guru-guru urang sadayana ku Allah sing tarambih sehat paos yuswana oge teu khilaf kakersana master pembaca Al-Qur'anul Karim guru simkuring nu parantos ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an pamugia barokah Al-Qur'an khusus dipanggil ku panitia kadanguna ku urang sing janten obat bohiron wa batinan khusus ditamplokeun ka putra-putri urang anu nuju mundut ilmu nimba ilmu di lembaga pendidikan sekolah mugia sing dijadikeun ahli Quran oge teu khilaf kaserta pengajar kepala sekolah DTA An-Nur anu sangat dipihormat kali kaur sadayana para pendidik anu istiqomah pamugia sadayana ku Allah dinaungan kalayan rahmat ridho kesehatan barokah dunia rauh akhiratna oge teu khilaf kasegenap aparatur pemerintah di atasanana sampai bawahanana pamugia kaur desa ku Allah subhanahu wa ta'ala sing ditambih-tambih sararehat
paus yuswana oge ditambih-tambih taufik hidayah kanggo ngemban tugas amanah nyampaikan tugasna ti luhur sampai handapna ulah aya simpang siurna. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oge teu hilang sadayana murid-murid anu dicintai ku simkuring nu kaluar anu naik anu asup aya nu asup aya nu kaluar da eta pan sesuai wa min kulli syai'in khalaqna zawjain yang Allah memprogram manusia makhluk sajabana berpasang-pasangan aya nu asup aya nu kalu sang asup martabak asup dodol asup sang asup pasti aya nu kaluar baham di asupan kabebeng ripuh mata ieu ge aya nu lebet kasakola aya nu kaluar nu sangat dicintai mugi-mugi nu kaluar saparantos nimba ilmu sing dibarokahkeun janten murang kalih anu soleh anu lebet sing dicerdaskeun otakna atuh nu can naek sing naek we amin ka mana we naek nya rek naik panggung rek naik bangku rek naik kelas sadayana doakeun ku urang sadayana kumagi lintang ki doa anu janten senjata kanggo urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Niti wanci nu mustari ninggang mangsa anu waliyah balebat ninggang mangsana katresna jisimkuring mewakili nampi mikul diutus ngemban nampa pitugas ti kersana para panitia panginten ti jamaah nu hadir ieu sadayana ulem simkuring alhamdulillah hakikat Allah ngersakeun tiasa dongkap alhamdulillah margi supados siang keneh mangga urang pintonkeun acara nu baris dikapayunkeun eta ieu tinggalin walimatun tuh panteu kabarang acanya cek yang oge kekenai kuing dibacakeun dah nya apanya walimatul imtihan eta teh dan umi naon cenah ngarengkol juga cacing dan eta teh dan perpisahan MDTA teh umi madrasah diniyah takmiliyah awaliyah nya uminya kada da kudunya apan ka umi jeung ka abah teh anur dan MTS teh kade umi eta teh lain martabak lah majal teh martabak telur sip cenah MTS teh lain umi nya madrasah sanawiyah Thoriqul Hidayah tahun pelajaran 2024 atau 2025 mengantarkan generasi kreatif dan islami raih prestasi dan sukses di pendidikan lebih tinggi. Pasir Laja, Pasir Koneng. Iya. 22 Juni 2025 Kampung Pasir Laja, RT RW 03003, Desa Bojong Tipar, Kecamatan Jampang Tengah. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk para panitia. Tadi kita sok alus kurang tarik kuitnya. Ya Allah, tak iya judul panginten dah mengantarkan generasi kreatif dan islami raih prestasi dan sukses di pendidikan lebih lanjut. Gaya mere tugas ya kaki dalam bisi can apal ya simkuring teh nami lengkap mah Ahmad Lutfi Asy'aroni SAG MAG wios dari seratnya memang teh nyuhun ke nami lengkap dah. Jadi aya MAG apanya aya SAG-an upami MAG di sekolah murid anu gagal asalan upami SAG di pesantren santri anu gagal mohon tapi SH senang hirup alhamdulillahnya sajam teh cair apa batur mah 8 bulan melak cau kuing mah jam asa alhamdulillah mohon sami tuh lami keneh si Aason nangis 2 poe 2 beuting di dieu mohon da can kahuruan ieu gantieun bea mata mudah-mudahannya si Aason sing seueur jobna
sing sararehat sing paranyang umur sabab ieu teh seueur jihadna mun aya rojaban muludan arenya mah sok gratis mohon masang mah gitu mun balik ka minta ongkos we ngantara ageung anya tara ageungnya mohon pokona mah ieu son sing kararuat sakitu we kamari sing kuring ngawas di bojong jengkol ngeluun sona karunya sabaraha teh hargana 3 juta cenah kontrol nu saya teh nih mohon anjir jadi 3 juta 6 juta paingan mahal cai teh nya jeung rawaseun pan nya pami ngawason sistem mah rawaseun niatan alatut ta'alum da upami teu ngawason sistem hawa tos berpalit tapi cek we adil sadayana aya nya pan jadi kadenya namanya eta kitu mata kumaha nempakeun nah ieu sing guring teh di lakoban mah lakob populer nama FYP itu terus FYP itu nya FYP nama Kidalang Sukabumi ya mohon KDS upami itu mah KDM gubernur mah nya beda saeutik Kidalang Sukabumi upami itu mah KDS mohon survei yang membuktikan sabab mutobikotul khobar 5 pilwaki wa nafsil amri jadi lakob teh kedah sesuai jeung nu dilakoban lakob kedah sesuai jeung nu dilakoban omongan teh kedah sesuai jeung pekerjaan adapun lakob dalang berarti kudu aya ngadalangan tah kitu siap atulah sabrap telepon nganti ka kawat kali pisan mekaten pangadikeun heula cengge rame aingnya kasauran Ahmad Lutfi garis miring Kidalang Sukabumi yakni nampi mikul diutus ngemban nampak pitugas ti keresana para panitia piwara ngeces ngepretkeun kana non rupi pembage anu parantos disayogikeun tuh palih pengker geladuk cebure sinauran geter patar binateran kalaputana santara saprap dari kurungan hika panjang teuing euy mohon lamun panjang teuing mah kudu dikitukeun saeutik jadi cicing wih masih tadi dialogkeun kieu kenengahan setan nya kan kudu aya pemanasan kahiji pemanasan lang kadua nah ieu teh ngahirupkeun ngahudangkeun da ngampleh wae mah teu geunah dan nu hese mah ngahirup ngahudang da maehan mah babari nya ce 15 menit tek 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 ampleh bade alim namun geus usia 80 ka itu 60 engkol di engkol kieu kakarak hirup deui kira nya mata lamun nu ngora kudu di engkol heula tah berarti teh hadirin rahimakumullah yuk urang buka ieu pangandika sadayana oge hiji ti Allah kamalak Jibril kakangjeng Nabi mencetaklah menjadi Al-Quran keluar ti Nabi jadi hadis keluar ti tabiin itba'it tabiin duwi ka dieu sampai ka ayat ijma qiyas ijma mata ayat jalmi lamun urang dieu resep keneh tahlil sedekah mengatasnamakan Ibu Rama ngadamel kasaean mengatasnamakan Ibu Rama eta teh termasuk jalmi nu ngagugu kana ijma ulama alhamdulillah ya saureunira tanana panjang sinenge iya sinenge saura ya saura niratan anak panjang sinenge
ya seneng eheng sabda ya sabda uning trong tung tung tung. Nah jadi belak kali tegenahan tung 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 belaknya. Oh usum niji bener hal usum hujan malamu. Ya saurana niratanana panjang seneng ya seneng sabda ninga wala teki wala bak ya dening asih ya dening asih ora ketara alokan rembug jungkung sauyunan gotong royong babarengan ya mustami ngajar. Alokan atuh rembug jungkung sauyun gotong royong babarengan da eta sadayana pan dieu teh bahasa cek tadi lamun bahasa Arab mah kieu Bismillahirrahmanirrahim. Aing kitu nya mah saeutik namun telas urang amat sim kuring dipasihan ieu amalan bisa ngamat sok nu jauh geura cumuk nu anggang geura datang geura mancing beraga sukma hadir lewas pan ngamat corak nya. Ndang panjang teh nya nu bieu teh rembug jumbung sauyunan gotong royong babarengan tah di bahasa Arabkeun mah waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu sok gotong royong babarengan silih dukung silih ayunkeun silih asa silih asih silih asuh silih tulungan silih talangan dina raraga ngawangun ukhuwah Islamiyah sinaran ukhuwah insaniah jeung insya Allah deui. Aduh aing geus loba nyolean dah nyebutkeun geeran gelo deui. Ada keun aya maklum geus wayah kieu mah mah sali dagang bawang jadi saliwang. Sok urang awalinya dina kalimat saur nira tah sora mahal eta teh mah nya tanana panjang seneng. Jadi simkuring ge euceu hiji tina kita buduru saadah karangan Sayyid Amin. Saur Sayyid Amin dina kita buduru saadah dijelaskeun kieu yo kalimatna ieu teh jangan ngajawab ieu nu samen nya ngajawab jang anu samen.
saur Imam Sayyid Amin nyarioskeun faidatun fi fadlit tafrihis sabi. Ieu teh ngayakeun sapertos ieu teh cenah faidah tentang kautamaan ngabubungah budak. Pak ari saman teh ngabubungah buat coba nih udah hah oke heula cici tong heulaan. Nah kasih cepot heulaan dalang. Aing ah nah teh heula cek dalang cicing. Hebat ya yang dulu mengaji teh dah aing lobana mal. Yo geranya kapan tiba lagi saman gitu nya. Saman jadi urang saman di ngaranna teh walimatul imtihan kade lain bintihan lain imtihan. Ieu teh dah dina jero-jero nama keur ngabubunga matak di daerah Sukabumi mah paling gitu aya nu make dramen 12 dramen teh kali 5 jutaan 5 kali 2 lumayan ngabubunga teh. Oh geuning aya nama kapena si horeng paingan atuh al ilmu ma'rifatul maklum. Ilmu teh bakal bisa nganyahokeun kana naon dupi perkara nu bakal terjadi Pak ku ilmu teh. Mata lamun urang ningali nu batur pagawean batur hiji ulah wa kanyempan kadua ulah wa kanyela naon sabab bisi can katepi urang leres no mata gubrak we kaidah Arab cek kaidah Arab mah kieu man kasra ilmuhu qala inkaruhu wa man qala ilmuhu kasra inkaruhu. Lamun jelema iloba ilmuna bakal saeutik inkarna tapi lamun saeutik ge ilmuna komo deet ilmuna pasti cenah bakal loba kana inkarna. Gini ai di papai mah ku urang ti hulu wetan ti luhur ternyata geuning di papai mah aya itu tiba heula ge babu sameni rah aya tanda kitab Jurumiyah tawa dina Yaqulu sugan gitu babu sameni eueuh nya keuneu lah jadi mualif kasasar we lah jadi babu sameni asamenu isnan ari saman kabagi dua hiji lugotan kadua wastilahan kahiji saman cek lugot kadua saman cek istilah. Jadi ngabubungah teh kalimat ngabubungah teh aya dua cek lugot cek istilah. Lamun cek lugot mutlakur parhi kadar-kadar bunga laras cok udah pan aya nu dina lingkungan ieu teh aya nu bunga aya anu kacanak bunga aya nu api-api bunga tuh pan kabahasnya cek yang ulah meulaan teh cok meulaan mana nu bunga budak nu bunga tingali ditaekeun tadi ku guru-guruna duh silakan untuk Dede Raisa naik ke panggung tepuk tangan tihana budak teh hiber kaluhur naik budak teh nya coba acungkan peringkatnya eupan bunga dikeprokan tadi nu kahiji geuning ku ibu guruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu kita simak, kita pintonkan dan kita delehkan. Kata jeung aya delehkan sagala. Nya. Urang deleh cenah. Bade ditingalikeun ku urang sadayana. Yen putra putri anak didik di dieu teh aya anu nilaina pang bagus-bagusna pan bunga indung bapakna kabeh pasti budak urang ya budak urang naon sabab jajan ge pang gedena ya leres ye kumaha mun cek guru teh kieu kumargi cenah aya nama aya halangan heula kanggo peringkat anu nilai-nilaina sararae sareng kalakuan sararae aya nama bade dipintonkeun upang payuna teh hiji nilai-nilai yang terjelek jeung kaduana bade dipintonkeun bade ditinggalikeun teh nyaeta juara nomor hiji pangbangorna kira-kira anu jadi indung bapakna daekeun ka hareup moal wah cek salaki nyai kabur hayu kabur balik bisi anak urang geura untung ya guruna masyaallah tabarakallah jadi nu dipilarikeun teh sesuai wal yatalaqqaf sesuai
berlaku lemah lembutlah leres. Jadi kelembutan supaya naon entong nyerikeun hate ka indung bapana da angan nyeri ngeuteuh teu bejakeun oge nah budakna teu naik ka luhur panjana pun ngaguk anak utang jaganan atuh nemu teu boga nilai teu mata harapan ageng umi bapak uyos teu aya nilai di sakola nu penting urang kalihna kersa belajar. Dan nilai mah tiasa ditamihan mawartos ka pengguruna amplopan 7 juta punten gitu murang kali api hoyong di ranking hijikeun lah gitu mohon da eta mah beda deui beuneuran nya kumargi otak anak tersebut moal sami moal aya anu nuju alit tos calakan tiasa nangkap pelajaran ti guru pan aya murang kali teh engke beranjak dewasa kakarak name paham. Nah di situ mata ieu guru-guru di sekolah di dieu masya Allah ieu teh irsadi ustadin ieu teh saroleh sadayana amin. Ngadidik murang kali teh aya nu egle-eglean Pak. Nya. Aya nu dibentak wae, hecok. Aya budak teh. Aya di jam. Jam. Kadenya. Jadi aturan kurang kamurang kali teh kade. Sabab wayam bagi lil walidi ayar fiko wayas fiko kade wajib ke seorang ibu dan seorang bapak harus berlaku ayar fiko welas asli. Duduh lemah lembut kecuali menegakkan hak. Gitu kakarak betisna. Cepret punyere 8 ton mah nyangan jual heula maksudna gitu nya sasageun sabeungkeut gebot eta murang kalihna hiji kamurang kalih ulah seueur teuing nyentak teu kengeng kadua kamurang kalih upami nuju nangis merengek kade entong dibaturan dibentak entong pan urang nu salah-salah keneh budak kita ngaji leweh ditarikan hayo tarikan hayo budak batak cek budakna bingung aing boga indung teh ongko titah leweh aing leweh dicabok budak stres matak datang ka sakola teh kitu budak mah teh jang ayo belajar kayaknya bari Allah Gusti nu Maha Agung. Jadi budak teh tengar ucingan nya leuheung tengar kaloman di mana murang ge kalong mah hiber ieu tengar ucing heueuh ucing mah hareupeuna lumpat teh cilaka bisi kitu nya hiji tah kadinya tah dina tentang abu bunga mata hiji bunga murang kali bunga anak-anak mah masya Allah kadua nu kabawa bunga saha nu kabawa bunga hiji tukang son oh itu dakwah nu saman nu hajat mah moal kabawa moal laku itu lapur damunnya ditabuh di imah modal sapopoe nabuh seperti kieu wah cek datang edan sugan terus gitu nya da ieu mah aya hukum nu disebutkeun usul fikih al wasail hukmul maqasid daganeng di dieu mah aya maksud keur naon keur ngarudah dina lembaga pendidikan leres moal aya nu komplit Pak Kades nagengeng idinan malah ngamplopan tadi nge-SMS ke sim kuring kidalang punten abdi teh tiasa hadir da sauna cenah amplopan tos dititipkeun kana sambutan tadi ayo papilah ya nu sambutan ge cenah da majan teh atos cenah dititipkeun cenah ka panitia gitu jadi enak di panitia cek panitia teh teuing cenah urang ge teu katitipan aya cenah di tukang salon cenah tukang salon deui wae Allah Rabbuna Karim nya aya lembaga tuh ieu mah kabawa bunga mana deui nu kacana bunga kori kacana bunga nya da ieu mah urang back to basic we kembali ayeuna si AA di bumi da jarang kapayunan bojona dikorikeun kitu jarang nya guru
Guru, wah guru jarang dah nyalira kalau itu dibayar mana. Terus ayeuna ya sim kuring ieu teh kabawa bunga datara di mama teraki kieu sugan payunan bojo rek mamagahan bojo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tara sugan kieu payunan bojo syaur ngira paling ngecek bojo teh cenah ini urang cenah ka dokternya ieu teh kabawa bunga urang teh alhamdulillah tuh geuning iya kabawa tuh nu icalan dari kabawa bunga nyekangnya tos lah ku akan eta jerukna tapi biasana mah abdi upami uih tilu samenang teh biasana sok aya nu mere martabak tuh biasana tuh taroskeun tuh kanu kasep kamari ngaos dicaringin mah cenah ieu haturan cenah mun hayang karaosan cenah martabak ngan eueuh we untung di dieueun tuh benae gana soge lumayan aya heula nu ari calang sim barokah sadayana tah ieu teh di calang teh kabawa bunga malah nu jualan teh sok nyalahkeun nu samen maya teh eueuhan cenah deka di dinya mah kos kitu we melak duit mun kieu mah ka urang dieu teh tah euceu duit cenah jalan teh engke beulikeun ka abdi tah mah loba ulah akangnya niatannya ibadah isalan ge ka kenae rek aya rek teu aya nu meser kenae da hakikatna mah lain nu meulina kan akang calik dina pangaosanana nu mahal mah eta kan sok kukulutus bandar rek kukulutus balik atuh nyincilat gancang atuh jekok teh tabrakan di ditu oh pantungna mah jualan beak teh kana cai manehna ringsak teh ngaji henteu tah eta teh sudah jatuh ke timah tangga ripuh teh Allah Rabbuna Karim. Nah, mana nu api-api bunga? Tabapana api-api bunga. Oh, ningali budak benernya. Ongko lulucon dek teh nyieun budak teh nya. Cek aya nyebut luluconnya. Ongko lulucon nyieun budak teh. Tapi hade ta budaknya nilaina ketika eueuhan. Saking kaliwat bapana atuna bapana mah ngajajanan budakna nya ngajajanan indungna nya ngankeun Pak tong alit mana sabab aya jaminan lil jannati babun di surga teh aya ngaran lawang babul parohi ngaranna teh lawang kabubungan teh heula kusaha ya bakal diasupanana la yadkhuluhu berarti domir mudakar asup lagi kana mudakar kana babun kana lawang moal aya nu bisa ngasupan kana eta lawang berarti la na teh la ngeueuh moal aya nu bisa la yadkhuluhu rek ku ahli sedekah moal kaasupan ku ahli zakat moal kaasupan ku ahli puasa moal kaasupan ku satu illa man parroha sibyana kecuali ku jadi bapak ngabubungah kabudakna alhamdulillah matak sok wah isukan saman deui mun kita cenah ceuk pada dieu teh ulah saman Pak abdi mah hayang meunang lawang surga babul paroh gitu alhamdulillah pan ayeuna mah urang belaan gade sarane belaan hutang hinjem belaan urang capek sirah dijieun suku dijieun hulu isuk balik suku wah nepi ka kesang kabujur-bujur cupar Pak ternyata aya jaminan bapak hasil capek ngabubungah murang kali insya tah ahli surga naon gitu Pak kan geus nyamankeun budak nah mun optimis lain optimis kamari hasil ngaji di saat teh kamari di dalam kumaha cenah poho deui dek teh la ilaha illallah Pak jadi urang teh geus aya babul parah anu hakikatna cek istilahna farhus sobi ngabubungah budak urang kunaon kedah dibubungah sabab hiji saur Kangjeng Nabi akrimu auladakum fa inna karomatal auladi ibadah fa inna karomatal auladi barokah mulyakeun anak urang ngamulyakeun budak kunaon di antarana ngamulyakeun seorang bapak anu jadi budak di ilmuwan
alhamdulillah tuh cenah kumaha ieu lamun dipakaianan sae Pak sae naon margina margi di mana seorang bapak ngaginingan ka janten murang kalina mata urang mayoritas gaduh murang kali halit keneh kadang tos ageung oge upami mungkin sabada saum sasasi puasa sabulan pan aya baju lebar tuh geuning aya cenah eta teh coretna aya mang zayyana saha-saha jalmi nu ngaginingan asibi asobia kamurang kalihna yaumal id dina poenan id tah Idul Fitri teh berarti baju baru inungna bar bajuna maksudna ari inungna mah teu anyar eta keneh casingna we ganti nah yaumal id maka jaminan ti Allah zayyanallahu bakal diginingan ku Allah Subhanahu wa taala keur eta menjadi bapak keur eta seseorang di mana yaumil ardil akbar nyaeta engke di poe kiamah di mana bapak ngaginingan anakna bakal diginingan ke di poe kiamah amin ya rabbal syih dinoning paswakan busana ya maneka ya maneka warna sritinaning paswakan busana ya maneka warna ya maneka warna serba kampus pitengodianang yang pajrahing sarwarukma pajrahi kang sarwarukma renggeng manik narawata biasa nama sor ketika harap sok aya nu mawa duit biasa nama itu ada teu kita geus beunang ayeuna nya bab ngabubungah tos kengeng nah wih ayeuna saha nu hak ngadidik sesungguhna nu hak ngadidik sesungguhna adalah seorang bapak dan ibu dari anak tersebut eta jadi tong nyalah-nyalahkeun sakola panelos nyalah-nyalahkeun naon teh sakola di dinya mah kitu ketahui nu wajib ngadidik ka anak teh adalah bapakna jeung indung buka coretna dina buduru saada yang bagi lil walidi ayyuraqiba waladahu min hini wiladati li annahu amanatun indahu fala yastamilu illa li habonatil mar'atil sholihah li anna labanal hasila minal haram la barokata fi gitu kartos deh nah gitu mending jujur jadi lah menyebutkan kartos mending lanjut ku bahasa Arab deh itu so yeah urang bukakeun jadi entong wakaheula kana lembaga pendidikan di mana atuh pan kieu dina bahasa Kasundaan pawayangan ulah nuduh kanu jauh ulah nyawangkan wangang nu deukeut geura deusan nu ceket geura tetap geura prak geura tingali ki wujud desa tangtung diri baik tu besi ibda bin nafsik awali geura wawuhan aya saha jeung aya naon su dina awak anjeun raja wasmar badranaya nu baris ngabejar beaskeun nyata nampi panyalu tina janten dulungan hiji Raden Bima kadua Gatot Kaca tuk 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 tak ge sora Bima biasanya masuk diinum kopi sora Bima da ayeuna mah ya cai kati isan mah sok leutik sorana jadi ulah dieueut lah ulah bisa ngeletikan sorana dek kacau atuh menyang adalang leutik ngageblek sorana
ngan tiga kawat kalilisan mekaten pengadikan Raden Bima nyalukan jantan putra Raden Gatotkaca tasora Bima marada badag ngan rada nyentak saeutik lamun Gatotkaca mah agung teu pati nyentak ieu kasep lama tah Bima ya kabayun kasep bari sadaya nya cara kopi ka dieu eta cek Bima eta kabudakna heeh Tojo Raden Gatotkaca iber Raden Gatotkaca mah henteu bawa kopi henteu da bisi bae Raden Gatotkaca anjeunna haripet ngadongkapan bisa ngamujakeun ramana nya Raden Bima teu ngengkekeun deui warengen sungsan angin nebakana tatang kalan pating hari ku ilmu waringin sungsangna Raden Gatotkaca kalih ditawihan ku sora sasatoan leutik nu badag ti mulai bueuk uncuing ti kukur meong sora naon? Sora sireu. Entosan. Kapan teu kadenge saking ulaun sora sireu. Nah, moal eleh deui. Sora sireu cicing kadang teu henteu heupan leutik. Waduh, bagia kamar watan suta paling dia we agan cepun ulu gening ieu mah inuman wa semar susu ayana ulu susu kapan juragan manyuhunkeun ge kopi hidung. Oh berarti nu kudu kaluarga sora wasemar badanaya urang nya. Nuhun anu. Samihan deh kamu MC. Oh susu. Oh lepet nya di dieu teh. Biar sehat. Oh biar sehat bener kudu loba nyusu euy. Bapak-bapak bener saur teteh biar sehat dan menyehatkan. Pandina cai aya nu suci aya nu nyucikeun ta eta nu alus mah bapakna sehat indungna disehatkan. Kenapa? Karena menurut keterangan Tatang Sutarman nyata mantri kehutanan ternyata kalau wanita ingin dijauhkan satu dari tumor payudara yang kedua akan dinormalkan detak jantungnya bapak-bapaknya harus minang ngempeng. Segera tarawaskeun ka dokter. Mohon. Iji pansuk ditarawas ibu kalau mau begitu cenah suka digitu-gitu ditanya ke dokter. Halus Pak. Sabab madein Allah mah eueuh nu kadaluarsa eueuh. Mata fitnah lamun nyebutkeun cenah lamun aya pamuda umur 17 kawin jeung nini 80 tahun paeh cenah beda menyot susu kadaluarsa boro-boro da geus eueuh teu kaharti ku akal teu kahar justru madein Allah mah mungkin lama teh mungkin alus ngenyot. Wah, pan aya kejadian eta teh dongeng
aya bangsat rek maok pare da geus panen da aki-aki jeung nini cek masa urang majar teh dia oi jolo ojol we naik majar teh kabeneran keur nyumponan si akina teh keur nyumponan janji pas ini lamun nini menang saton nu aki rek diasupkeun sikina duanana ieu teh ilmu ieu teh nya baru geus kitu aya bangsat duaan rek mau pare pas kana leuit teh pas geus kitu asup nu saurang noong pas keur noong di jero koek aki geus asup hiji cacek bangsat edan ini jagoan ieu cek bangsat edan ini kuat nyahoan aing asup ngagorohan ka baturna kan gitu lah disara dibereskeun kenapa sok we baru kuat ya geus asup kena ki duanana cek bangsa teh ajeg edan nyahoan ieu uing geus asup duaan pas geus kitu teh bray teh dicaangkeun lampuna teh ku si nini teh jeung ku si aki kabeneran si akina teh punten masakan jalmi mah aya anu begitu nuju anom mah goblok rambut teh nya kadang-kadang seueur ka kebuk peci nya sok botak mun sok gunul terasna deui loba mikiran pamajikan da panas seueur pamajikan teh dapat botak sakina teh pas kabeneran keur nyusu we da inget masa muda nostalgia maja teh salakina teh cenah manungna naon bapak ulang cenah abah teh inget kajaman barudak cenah abah teh cenah jangan gemot cenah sabab cek dokter ge cenah ayo teh kena tumor payudara jeung cici bakal normal cenah kana detak jantung supaya aman cenah atuh hari teh dang mun geus laer nya susuna teh dibolitkeun oh jika orok ning anyar lahir taplokeun kana beuteung indungna teh teh kitu akeh naplok ade dieu dibelitkeun ku susu kitu ceuk bangsa teh anjing katepelna ge badan eta lamun uing ka bintih ku centek maruk centek padahal sirah botak kamaya engela ulu cai kopi nun paingan atuh hayang buru-buru keluar Gatot Gasa oleh ini ya ayah cek itu pada teh manfaat teh jang nyisinan bangsat mah lumayan tetap nu kadaluarsa madayan Allah mah teu pas begitu dongkap Raden Gatot Gasa nyumpuran kana pagulung kan sepda Walau nakasep jeung ingat tegung sangeul. Jaga kesepat pengabang tos kau dupai kita. Gerakan rapadwa aya pikir sareng tinggal gigir ka primanos. Datang. Gatot Gasa. Suwanga atuh apa? Udah dileut kopi kopi kasih leres apa udah dileut apa duh bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum. Nah anjing ngaletikan kieu wah mah kudu dieueut deui atuh mal bareng coba lamun ceramah kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka ibu-ibu dina dinten anjing teh kumargi anjing teh nyaeta dinten Senen sok aya posyandu upami nu gaduh orok 80 tahun gadag urang sunti nya kitu wah berong pindah-pindah nya belah dieu ta urang inu mandiri
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu habis hingga leres apa Nah, ya ieu Gatot Gasa teh boga akhlak nu hade. Sehingga dipisaur ku janten Rama teu wani ngaluhuran sorana. Meskipun ageus. putra leres tuh ya kapayun kasih tosnya tos di payun malah ini kulat nyalakan kopi ke bawah tak monas bisa bobolas manuas marbadana ya tekenging wani-wani ngaganggu kan ulah wantun namun lain ulah sabab kemudian melain kudu cukup badang ulah bagja bun ama teh teu sia-sia nyakolakeun di ieu DTA andur teh bagja leres Saprap tanepun ngandika Raden Gatot Gasa nyaeta sareng Ramana Bima parantos ngobrol duduaanan lajeng anjeunna ngilas sakilat teu aya deui. Geus balik kaditu geus balik ieu nu duaan mah jadi moal balik tingke. Jadi tingin nu sesate tinggal Semar jeung si Japon. Mangga atuh nuhun gerak ka payun naonna deui geus ka payun deui mangga gerak ka payun ke dieu urang sasarengan urang buka urang baca kumargi panginten ieu teh kedah aya canakeun ieu teh sabab kahiji dongkapna ka dieu teh lintang rek ngamumule lintang rek ngamuliakeun tentang tarbiyatul aulad ngabingahkeun atos kopi atos susu atos naon deui atuh ayeuna ngaji anu oh sia mangga nyangakeun duh aya anak nun amoy juragan anu aduh aya anak ayeuna nyalakeun semah pangabatos geuning etan es geus disana tapi di blender sugan teh Gatot Gasa ngagerem ari hek teh blender ngahiung aya Bandua masuk luak lieu lempang uang mapan tilu lengkah lieu uang matak ieu ciri yuk urang buka urang kaitkeun yang diantarana ieu kewajiban urang sadana wayam bagi lil walidi ayyuroqiba waladahu min hini wiladati li annahu amanatun indahu la yastamilu illa li hadanatil mar'ati sholihah li annal labanal hasila minal haram la barakata leres katampi lanjut nu ngaran bapa ieu teh pertama kewajiban sabab diawali lagi yang bagi wajib lil walid ke seorang bapak jadi nu wajib teh kanggo naon ayyuroqiba waladahu kade kedah nyarengan ngabingbing ngadidik gimana min hini wiladati tiwit eta murang kalih teh kubrag dilahirkeun ka alam dunia turung tung bulak diwae kubrag eta murang kalih peh pan lahir matak ayat disebut tarbiyatul aulad ingdal wiladah tah min hini wiladati timimiti didinya kade murang kalih kedah dipapagahan bahkan kanggo seorang bapak iftahu ala sobiyatikum awala kalimatin bila ilaha illallah iftahu kalimat fi'il amar kade jadikan gerbang jadikan pembuka jadikan awal pembicaraan seorang bapak seorang ibu kanggo janten anaknya la ilaha illallah la ilaha illallah kakarapan mata kapungkur teu aneh sepuh urang upami nuju ngayun budakna ngayun putrina ngayun putrana bubrag ka alam dunia maka sunnah diadana laras tah didinya kumamun bapana teu bisa adan menyang mulikeun
adan bapakna Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar akhina ngadana bapakna geunaheun Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tuh sunnah komahan belah kencana sabab ayyurok iba waladahu min hini wiladati kunaon kudu disarengan kunaon kudu diawali ku lafaz la ilaha illallah dibimbing awalna ku lafaz la ilaha illallah li annahu amanatun indahu karena seorang anak itu adalah amanah titip la yalqallaha ta'ala ahadun bidzanbin a'dhama min jahalati ahli lamun urang alim mungkin ditibaan beban di akhirat beban nupang badag-badagna teu aya deui beban nupang ageung-ageungna pan berat-beratna kecuali seorang bapak ngabodokeun ka pamajikan ngabodokeun ka anak turunanana naudzubillah wala yastamilu illa li hadonatil mar'atil salihah kubrag we ka indung budak moal bisa hasil jadi soleh jeung solehah lamun teu aya dina pangkuan jeung asuhan jeung ayunan seorang ibu nu solihah matak indung nu solehah mah baheula budak diayun teh leweh teh lain dibere HP diayun teh guys anak king putri mah ya tuh cipangku ret orok teh langsung la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabeneran Lutfi ngaran budak Cep Lutfi damalan Allah Cep Lutfi Allah Cep Lutfi lan Allah Muhammadun Rasulullah bacakeun lam yahtalim toha mutlaqat wa matasa lan fi madza ya rabbi bil balik sidana waghfir mamado al karomi birajaun pimenakeun pi dan pi ngopi we kabeh pi beungareun ya rabbi bil balik sidana wa mama ya wasi karami raja rajin melak engkau sisi huma ayah hijirana bajir dorok modal di gemrong tuma ayah Robi bilai atau kapan budak lap kayak gitu kerek dengan acana budak ieu geus kerek ieu deureng ngacamli nu ngasuhna teh majar teh kini na ayakan angan kacang belum balut nini gogorowokan ketingan ku kanu teburut rabibil maka wafir ya wasi'al budak nate sare oh henteu eta lain eta mah pan nyoledak saeutik teu pan abong-abong budak nang geus sare goreng acamling ka ditu shalawatna teh tuh tinggal ternyata indung bapak indung urang teh geuning dihasilkeun budak soleh teh yakin kudu aya dina ayunan seorang indung nu solihah nah bet kudu aya indung nu solehah nu ngasuhna
lantaran al ummu madrasatul ula, indung mah adalah pendidikan yang pertama. Naon wae diawali ti nu jadi indung. Sehari-hari nu jadi indung, ngobrolna indung jadi diguruan ku budak, lakuna indung diguruan ku budak, dandan indung diguruan ku budak, pan indung dandan budak nurutan. Indung mah make jalur hari soge der budak mah dipuih-puih. Nya. Indung mah make jalur belah ieu beureum di dieu ge beureum pan budak mah lain. Ieu koneng, ieu hejo, ieu pink atuh pasti jiga badut. Da pantes budak mah coba mun indung mah. Dia di dia koneng, di dia hejo, di dia anu pink, di dia rada ungu, di dia teh geus bodas, cek salakina teh anjir pamajikan aing meuni jiga juri. Tinggal mata pala yastamilu illa li hadratil mar'ati sholihah. Budak bakal bisa soleh jeung solehah teh yang pertama di bumi aya dina ayunan aisan didikan seorang ibu yang solehah. Hartosnya kedah sae di bumi. Sebab baru karena lamun hiji indung bawel teuing ka budak sentak-sentak ka budak eta jiga nu tadi budak teh teu ngarucing. Balik teh ka ibadah. Jangan hayo bagi gitu. Da loba disentakan teuing kudu jadiin indungna. Matak mugi-mugi ibu-ibu sing sarolehah. Alhamdulillah ibu sim kuring mah ti kawit sim kuring lahir, alhamdulillah sim kuring pas waktu lahir mah teuing kumaha dacan eling. Nya encan ngan ieu mah ceuk umi cirajang maneh mah untung hirup. Nah kumaha teh umi untung cara maneh mah hirup naon sababna maneh mah cenah lahirna ge tarujun jiga Tarsan. Jadi sampean heula pas lebah beuheung ngait taparapat jam cenah didinya teh abdi teh cenah hese bijil. Oh didinya berarti sim kuring untung hirupna teh nya lamun sajam eta kabayang nya eungap urang sim kuring. Tah apal we pan godegan tuh jeung jangotan. Oh cek sim kuring teh meureun asbabul wurud ieu loba godegan jeung jangotan buruan di dieu teh lilana terminal. Heeh. Kagisik-gisik meureun. Eta teh saparapat jam. Coba lamun saja wah pinuh juga ka irung-irung aing. Buluan pas semuanya. Tinggal leres sim kuring ningali pun biang moal tebi nuju ngayun pun rai nu bungsu nya awasana teh eta awasana teh bahkan amin tada kurijironim bidi salami eta di awasna teh oh cete geuning kitu di awas-awaskeun teh malah albar janji nu di urang mapan di dieu terus biasa mah naon namina murid azabnya eta diawaskeun ku indung teh ka budak teh oh ieu coretanana teh wala yastamilu illa li hadonatil mar'ati sholihah. Ternyata moal bisa hasil ngadidik murah kali supaya soleh jeung solehah lamun aya di jadi indung aisan seorang indung anu gedebes gedebung itu coba disentak. Alhamdulillah sim kuring mah dugi kadanget kieu bahkan umi ngandunkeun keur sakarat umi teh pertanyaan nyebut sia ka abdi teh nya pun biang teh enggal keneh dinten Sabtu kamari 40na sim kuring ge oge kamari teh namanya wi mata ieu teh ada barurat ieu teh puluk teh oh barurat ieu da manggul beban nya alhamdulillah ibu barokah mata ibu bapak kabudak ngawaris dupang hade-hadena waris elem kaberkahanana karaos yakin bisa balak lain ayeuna urang hiji urang mah ulah mengkerdilkan ulah nyarap ieu maneh ulah mengkerdilkan ulah kabudak oh paingan kamurang kali ketika murang kali nyok naon wae nuju aman naon wae tong dilarang entong kecuali nu ngabahayakeun keneh budak ngucek ti kotok mah teu naon da teu bahaya nya budak ini sok nya gitu aprak-aprakan ger ceking dedek kamu jangan ke situ nanti kamu tibelesak tajung tibelesak emang aya bahasa Indonesia tibelesak dedek kamu jangan ke situ ih nanti kamu itu nincak ti kotok ya cek budak teh ieu indung teh teh bahasa Indonesia tapi bahasa Sunda itu atuh budak jadi gede teh kieu Pak kalau jalan ke Bojong Lopang kalau jalan yang ini berasnya kemana ya kita nyebut beras da liur atuh
jeung aya berasa galak. Mata murang kali mah kene antep cenah ngopepang naon be asal ulah numpi bahayaeun. Oh, ternyata itu teh pendidikan. Urang oge sebagai orang tua saha wae entong mengkerdilkan, tong ngaleutik-leutik naon sababna engke bisi taklid buta budak. Jadi da cekolotna kitu ulah we. Da sim kuring mah ngotek tak ti kapungkur. Matak cek sepuh nu pangjahat-jahatna sim kuring. Hiji lamun aya pakarang ti sepuh naon wae kan bas rama sim kuring mah sajawi tinggal bas bapak sim kuring mah purah nyadap kawung. Matak jauhun jadi mubalik. Jauhun. Cek tatangga teh mah mau nyok. Bapak dia purah nyadap kawung, indungna purah kulit tamur. Mau nyok. Oh, mau nyok. Jelema mah kitu nya nyawana teh. Ta eta teh ternyata dina kitab Wasiatul Mustofa hiji jelema kafir mah mang ka Allah. Lil kafiri salasu alamatin. Tanda-tanda ciri-ciri jelema kafir ternyata aya 3 karakterna. Mana nu kahiji asyakku fillah, hiji mang ka Allah. Lamun ibu ngamodalan budak ka sakola, ngamodalan budak ka pasantren, ka pangajian, mang sieun teu kaparaban. Punten ulah waka nyebut-nyebut kafir ka batur. Urang geuning laku teh. Ulah mang. Tropar otok tak kitu. Ieu mah geus dibaca da bapana ge tukang kitu. Indungna ge tukang kieu nya eta teh ngerdilkeun nya nyahoanan pangeran. Ulah budak pasantren gedeur jung ka mana sakola jang raih cita-cita jung sabab naon hiji ulah jadi keterjadian seperti urang geuning kurang ilmu teh cilaka tadi ku guru urang leres dijelas sedih lamun urang teu boga ilmu hirup ulang teh bakal dirung-rungku kabingung dirung-rungku kasusah diudag-udag ku kahayang teh sembrang ngencang sebelah kereut pakeun musan padare sukan teu baju hiji les hot mandi dulur sadayana tung alus istiqomah belak we teu pinah-pinah dina ibadah ge saur sepuh sim kuring guru sim kuring tadi pakuluman bi ghairi ilmin yamalu amaluhu marudatun latu palu geus dijelaskeun pan saha nyawa ibadah teu make ilmu makapun ditolak teu ditolak atuh urang usaha teu make ilmu kieu karasa geuning urang teu boga ilmu teh Gusti nu Maha Agung ya Allah deh kumaha ge ibadah teh abdi teh ongko keur salat tapi teu yakin keur salat urang teh ongko urang teh wudu tapi teu nyaho urang teh geus wudu. Apaan eta teh kudu make ilmu sagalana oge. Allah Rabbuna Karim celaka ulah ngerdilkeun ka budak, ulah ngahambat ka budak. Ibu sing optimis, bapak sing yakin, wayahna sing yakin tanamkeun dina hati urang yen Allah nu ngamampukeun. Najan abdi kuli, najan abdi koreh-koreh cok, tapi Allah nu bakal ngamampukeun dan duit mah teu mere mampu. Allah nu mampukeunana. Pangapunten. Dikurang teh angkatkeun budak teh. Doakeun tugasna ku qori tadi tos diawaskeun Al-Qur'an 7 tugas kurang sebagai ibadur rahman walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tinggal namprak urang ka Allah ulah sok ngaburu-buru ka Allah. Anaho yang pertama yang menjawab ata amrullah fala tastajiluh subhanallah amma yusyrikun. Ata amrullah janji Allah mah bakal datang, janji Allah mah nyata. Ngan fala tasta'jiluh tong sok diburu-buru ieu mah Gusti Allah teh dijieunkeun babu engalkeun atuh Gusti daftar ka Gusti kat kitu cenah meneh kitu cenah nya geura urang mah boro-boro ku batur ku pamajikan bapak sok diburu-buru kumaha rasana
Bapak buru atuh ih buru heula atuh pan kita ninyuh heula ninyuh naon ninyuh katuncar ya kamu bapak-bapak upami hoyong kuat maksudna kuat daya tahan tubuh nya mohon tak pan akibat teh bakal kuat oge eta eta pokona mah nya eta alat keris ulung pan garaduhnya keris ulung kedah eta benar tah hayang kuat ye katuncar sasenok Pak katuncar sasenok ditambihan ku jame eta teh leres Pak jame anu ngora tambihan ku enteh tak entehna nu asli pucuk enteh 7 pucuk poe eumel-eumel hijikeun engke ditinyuh jeung katuncar sasenok asupkeun eta entehna asupkeun eta jahe ngorana insyaallah dijamin sok jalankeun ngan ulah tuang anu amis-amis ulah model nuang kopi ari keur dina panggung mah teu naon di dieu mah bismillahirrahmanirrahim. Nah, upami tos nuang ayeuna katuncar mah teu kengeng nya, teu kengeng. Sabari tah? Mata kubrang tuh di tukang ieu tah. Raih prestasi. Mengantarkan generasi ya dengan ilmu. Naon sabab? Sabab geus dijelaskeun tadi dina surah Az-Zumar ngajelaskeun ibu bapak sadayana kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun moal bisa disarwakeun antara nu boga ilmu jeung nu teu boga ilmu da jalmi nu berilmu mah dina bicara make ilmu dina panempo make ilmu dina leumpang make ilmu dina ngarenghap make ilmu kajua kaluar ka jerona napasna teh make ilmu beda jeung nu bodoh kurang ajar punten da alus keneh nyebut kurang ajar sabenerna mah ai kurang ajar teh kurang didikan laras kurang belajar ketimbang nyebut bodoh dan disebut jelema bodoh mah diasupkeun ka Abu Jahal disebut Abu Jahal teh bapak kebodohan lantaran teu iman ai keur urang sunah mah kurang ajar teh pantes disebutna kurang kurang didikan beda napasna jalmi anu berilmu mah kaluar ka jero Allah sallallahu ala Muhammad kamu kakeun pantopan jalmi berilmu mah make sendal pan make baju pan beda cek nu berilmu alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba min ghairi haulin minni wala quwwatin laan baju bismillahilladzi la ilaha illa huwa kumaha urang wah gabras we leres mata muga-muga ieu perangkali urang sing soleh solehah guru-guru sadaya sing sararehat mugi-mugi sing kenging ilmu anu manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.